kuari sing hade ka diri urang, oh aing besi di istidrat bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian iya aingna teu ibadah istidrat berarti lamun urang ibadah di kocoran nah ieu mah pangbubungah ti Gusti Allah. Nah nu mantak sing hade loba jasa berarti nu urang kadeuleu istidrat ti Gusti Allah teh mantak sing hade cekasan nyaritakeun wallahi ma hadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu wa ajaza ra'yu. Aya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieuneun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah berarti nya teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi sing ade jasa sing ade tinggal urang kuat cicing bae kiai ustad sok kadatangan jelema nu kararitu pan kiai mah tuh datang bae aja paranti kokosen atuh paranti kokosen deuk pilkada datang ka kiai geus jadi atuh jauhan kiai kokosen ngaranna tinggal kotorna bae kiai tengetkeun ku sia kiai lah cenah kiai uci geus atuh aing mah lain kiai ja calo aing mah sing ada urang babarengan ya sing ada negara nu sejen mah kajeun rusaknya asal udah Tangerang bae pancena rusak atuh geus rusak lain kajeun rusak ya sa yeuh pugu Tangerang pangrusakna teh Tangerang ieu lain lalagaan Masya Allah karim ngajabreg ambalaya tah ku ari urang mun kadatangan jelema nu kitu kumaha ja osok kadatanganan hendak inget kak dongeng Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris sholihin di mana anjeun neuleuh jelema fakir datang ka anjeun sambut marhaban bi syi'aris sholihin sambut mun aya jelema fakir komo ahli ibadah sambut ku anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syi'aris sholihin. Coba kiai aya nu nyambut nu fakir namun aya kiai na keur ngedeng bae gitu. Waalaikum. Ka pamajikan saya teh coba. Eta mah tetangga anu miskin teh bejakeun keur istirahat. Jeung sayopon. Masya Allah. Ieu urang can bisa jadi kiai ge can bisa. Can bisa urang keur kiai. Waalaikum. Saya tak. Kita menini cenah. Ya bangun nama kompleng kawan komentar bedakan ke sare jangan bisa jadi kiai itu bisa nyambut Waalaikum ke anaknya coba dulu sa aja itu masana bangunnya santri sekolah tak berat rada kolot kanyohan santri sa calanana panjang sampingnya kaluhur oh Cianjur ya kajian kukuman Cianjur ya bayi kajian kukuman ge naik naon nih kadinya na bu kesangan bah tidak istirahat bah lagi ditegor sih aku Gusti Allah ditegor jauh orang dititana ge kuduna marhaban bi syi'aris sholihin mun aya kos kitu Masya Allah marhaban ya ahlallah marhaban tanggep urang kebetulan cegek aduh saya hirup Gusti sebab kiai mah keur didelekeun ku Allah kiai mah sebab dibere ilmu titip aing ilmu ka sia kiai sia menang dapang nang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakeun ku ari keur didelekeun mantak ulama Inggris keur didelekeun sia ka mana hate sia coba ketika datang mantak kiai mah macem-macem nu datang teh ti mimiti nu waras tatakan nu edana ya aya kiai mah datang nu edan mah sakali nu datang rombongan nu edan Masya Allah iku mah menyikapina awas keur didelekeun ku Gusti Allah je mangkumaha eta teh utusan Allah nek dikumahakeun ieu tah eta datang ti nu susah kuduna mah marhaban marhaban sambut duh nu miskin mah datang cari gitu cai nginumna gelek oh kurang kene tambah sakanu pelayana santri geus eueuh deui cenah teh mah cai sumur
ada asal cai bae geus habek teu kudu nu amis-amis tuh kitu ieu sambut bu masyaallah geus dibere cai ge geus bunga dasa komo diajak dahar geus katarimakeun dasa ieu teh lain sakadar sakitu cak Gusti Allah neuleukeun bagus ya nyambut tambah aing na aing ngiriman teh mantap ka Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu marhaban bi syi'aris sholihin datang nu miskin teh kudu bunga datang nu pakir kudu bunga di aku pangleuwih ngakuna nu pakir jeung nu miskin mantap lamun aya kiai ngahormat ka camat salah ngahormat ka bupati salah naon sebab kiai mah keur magahan rakyat leutik ketika nyana berdampingan bangga bupati cak bapak-bapana santri je ai nyana dihormat aing teu balik sia cek bapakna balik ulah mondok di dinya kurangna tuh aing teh dihormat datang ka dinya pugunya da dikiaikeun ge ku aya anak-anak aing mondok di dinya nyana teu ngahormat ka aing kuna aing mah jake sangan bae ka dieu pan leumpang naik ojek betul pada itu mah dihormat jasa aing teh ditanya-tanya can balik ceng pindah mondokna awas ya nang sae teh nang Allah salah ngacak ke kiaina pugunya nama magahan ge rakyat leutik lip berba bae pasan ceng ja coba anak camat nu mondok anak camat nu mondok anak bupati nu atuh anak itu biasa bae atuh ja urang dikiaikeun so teh ku rakyat kudu leutik beja berba teh jaberta bata beja berba teh jaberta bata nin jaberta tama jalan mata sinjaresi aja mata sia nah kuari Musa wa idza ra'aital ghaniya muqbilan ilaika faqul lamun ujilat uqubatu di mana aya nu datang ka anjeun jelema sugih menghadap ka anjeun sambut ku ucapan zambun ujilat uqubatu dosa anu moal kebal deui bakal kena siksa mun aya nu sugih kos kitu Kanjeng Nabi Musa merenung ya Allah ya Rabbi apakah seluruh nusugih kudu kitu ucapan kitu ngan haju deketan coba nusugih Musa baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat mun aya nusugih deketan geus di deketan kumaha ajak coba titah nangtungkeun syiarus sholihin sareng pakir lamun pakir dan janjeurkeun agama ku syiarus sholihin ku pakirna lamun sugih ajak titah nanjeurkeun syiarus sholihin ku sugihna ajak deketan ku maneh geus di deketan dipentet titah meulikeun mobil ulah tah eta nu salah teh kos kitu aya kunaon tuh ajak coba ngabangun masjid mun daekeun teruskeun babaturanna ajak coba ngabangun pondok pesantren mun daekeun terus babaturanna Musa ajak coba ngabangun syiar-syiar agama aing majelis salim mun daekeun terus mun jaga teu daekeun ulah dibaturan tah mah atuh berarti ngan pamer doang hartana tah eta di zaman Kanjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos kitu tah eta teh dibejakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad tiru kurang ku ari lamun aya datang bupati sambut kurang zambun ujilat uqubatu wah bapak bupati dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa sial cak bupati teh tenang dulu ini mah bahasa dari Allah ini bahasa dari Allah bukan dari saya hanya menyambung lidah balik aing jakna keke heula ih terus kudu balik masuk perwita nih sakumaha perawan deketan ke orang bupati coba ajak Pak ya di kampung saya lagi ngebangun masjid ukurannya sekitar 40 ke 40 nah ini sekarang lagi dibangun mau ngecor baru 40% sekarang mau ngecor kalau Bapak berkenan untuk menyumbang nah ini saya harapkan sumbangan dari Bapak mah Bupatina dari uang saya nih deketan tak Bupati kos gitu deketan tak lamun cak Bupati nanti tunggu APBD dulu jauhan tak Bupati kos itu jauhan tak mana kenang-kenangan Bupati di Tangerang ngabangun masjid mana tinggal gitu baik mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi nu ngabangun masjid salim gitu baik mun nyana bagus deketan mun nyana henteu jauhan lain cak sungut kula cak sungut Allah kula mah ngabedakeun doa lain di Tangerang mah Serang lain di Serang mah Pandeglang ieu mah sakadar nyaho bae nya moal ieu ngaji eta urang ngaranna
eta keur carita bupati gubernur dan lain sebagainya ulah ti apa beda ti dirina jasugih tah kuari pengusaha datang ka urang nyaritakeun nya batu bara punya saya batu bantar punya saya juga waduh geus paharanya sih buka batu bantar serang meureun kadinya kabeh nu nyana kabeh. Wah, berarti pengusaha luar biasa. Saya beli alat beratnya langsung dari Jepang. Saya turunkan ke sana. Pas saya dengan pemerintah dan gubernur di sana. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Yang ini yang di sana dikirim ke Australia, yang di sana dikirim ke Amerika, yang di sana dikirim tuh ke situ tuh ke mau tuh untuk ke itu VTU itu saya punya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambut kurang zambun. Ujilat ukubat dosa numal kebal deui disiksa kan kadangnya lain deui cek jana teu ngeunah kae tenang heula eta mah ucapan Allah jatitah kitu ka Kangjeng Nabi Musa lamun nu susah aya kiai susah aya ustad susah jeung kiai-kiai mah geus bae sambut tah Musa cak Gusti Allah marhaban bi syi'aris sholihin mun aya kiai nu mana bae ti mana bae geus bae sambut bahasana eta kos kitu tak bahasana marhaban bi syi'aris sholihin sono urang ngobrol hayu urang teh nah eta jeung ahli-ahli agama jeung nu susah karena itu mun nu sugih bahasana omongkeun zambun ujilat uqubat sia aing cenah naon geus diomong kos kitu mun paeh bal kebel ka hisaban dunia mahalaluha hisabun wa haramuha ikabun yaqabun moal kebal mun bapa pae ka hisab kanjeun kumaha ge jalain cakula cek nabi tama kula mangan nyaritakeun doang ulah loba omong ieu motor bae moal teh di motor begitu di motor marhaban bi syi'ari sholi weh tolol datang nu sugih mah luar biasa anu susah diantepkeun ieu kiai Bangkawarah ieu kos kudu kumaha nah kuari pengusaha deketan kurang deketan teh ulah hayang jang diri sorangan jadi diri sorangan mah geus dijamin ku Gusti Allah dahar nginum engke ge aya bae nu mawan cucurut bakal nanti ulah sieun beurit marawan ka dinya ucing marawan ka dinya ge atuh tah mah geus pokona kitu bae geus di Gusti Allah Allah Maha Kawasa jelema nganang karak bae dah cak Gusti Allah nu mere atuh maung pun mang mawakeun ka dinya roti di jajalan ge ku mau Masya Allah ulah sieun-sieun atuh komo urang loba jelema beureunanan mau ngarupa anak urang ku anak urang padahal mah mau eta kan emang mau ya nya sok ngakolan bapak sok menta maksa eta mau ngaran teh kos kitu deketan ajak Musa cek Gusti Allah yuk nganteung meunang ngomong teu kudu ngomong ajak ke masjid, ajak ke majelis taklim, ajak ke pondok pesantren mun nya haju ngomong layak ya dibangun siap kula ngabangun deketan dan nusugih sebab eta nusugih ge termasuk kana syi'aris sholihin tinggal kuari mah bergerak na di syi'aris sholihin apa henteu nu susah mah bergerak teh ngun kasusahanna bae nya mah geus boga tanda syi'aris sholihin tapi ieu ya nusugih ti mimiti pejabat, pemborong, pengusaha dan lain sebagainya nyana aya arah kadinya satungtung aya baturan satungtung cuengkeun bae mah tak naon sih tah eta kos satak kiai hook lulumayanan aya jisamsuan eta asal geus kos kitu bae ditegor ku Allah hei sia mah lain titah kitu titah nyukseskeun agama lain haju hayang barang batur tanta mah sugi-sugi batur kunaon sia haju hayang engke lamun sia hayang ketika nyana teu meres sia bendu atuh kunaon ngabenduan dia eta menunya anak tah eta kos kitu nasihat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam masyaallah awas nalika urang engke ku Gusti Allah ditegor terakhir keur bubungahan beunang kabeh bakalna faidahum lisun fakuti adabirul qaum maka dicabut akhirna kaum dipotongkeun dipenggaskeun alladzina zalamu nyata jelema nu zarolim kabeh tungtungna dibeakeun kabeh eta mangke bakalna dibeakeun kabeh lamun tangkal kayu ngan sakadar pang-pangna doang diragajian ditutuhan sirungan deui tangkal kayu kuari tak tangkalna kadang sirungan deui sanajan jadi lambat kuari dihandak tetep aya kene nu sirungan deui tapi ieu mah geus dicabut jeung akar-akarna fakuti adabirul qaumil ladzina
dicabut langsung ku Gusti Allah jeung akar-akarna mun nisbat di tangkal kayu geus moal sirungan deui kitu keneh jelema zalim cabut ku Gusti Allah moal sirungan deui Abu Jahal cabut Firaun cabut Namrud cabut dicabut bae ku Gusti Allah. Ieu teh melalui rakyat engke aya nu melalui Gusti Allah langsung siksa ku Gusti Allah cabut ku Gusti Allah. Ieu pencabutan gitu teh kadeleuna mah melalui tangan masyarakat hakikat ti Gusti Allah mun geus teu bisa ku kitu langsung ku Gusti Allah tsunamikeun deui gempakeun deui cabut ku Gusti Allah. Contoh nu bara heulang geus tinggal kuari urang keur berhadapan jeung Amerika Amerika mah poa aja saya teh jeung urang kuari teh keur lain lalagan teh menghadapi Amerika teh Indonesia mah geus bertekuk lutut. Tapi di luar negeri anti Amerika nangis nampak luar biasa. Sanajan ditincakan Irak tetap rakyat anti Amerika, tidak akan diserahkan negara secuil pun terhadap Amerika. Termasuk Libya sanajan geus diacak-acak ku Amerika, cek rakyat Libya anti Amerika, tidak akan kuserahkan secuil pun negara Libya terhadap Amerika. Nementak dibom deui kedutaan Amerika na kurang Libya acak-acakan kuan. Aya pembuatan film Kangjeng Nabi Muhammad baheula mah Fajar Isa Demisi baheula mah kuari aya pembuatan film ieu Kangjeng Nabi na nampak begitu nampak ternyata pelecehan dibom kedutaan Amerika di Libya satu suara Irak Iran wabeh ieu mah lamun diteruskeun kuari pemberitaanana bisa perang dunia perang agama ieu mah lain lalagaan kuari di Indonesia kuari satu dua geus mengetahui ngan henteu dipublikeun bae lamun ieu dipublikeun hudang ujianana kiai-kiai ujianana mah titah santrina kiai na mangke bae. Ya Allah ya Rabbi dunia geus sudah ge lain lalagaan ieu mah lamun geus pelecehan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu hudang saha nu teu marudah pangheulana marudah nu kamari ieu perang jeung Belanda aki-aki umur 90 tahun geus kieu bae nya nama aing mah teu perang ge tereh bae ieu jagna teh ye ulah disangka lamun geus pelecehan ka Kangjeng Nabi urang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kuali dilecekeun mun teu hudang nu mabok ke hujanan hudang sial meureun teh Amerika Amerika na lurah pantaugeun habak dia eta kepanjangan tangan Amerika ieu mah lain lalagaan ieu mah geus dibom kuari geus diarahkeun deui pembomanana ke kedutaan Amerika nu aya di salah satu negara mal dicaritakeun ku kula kuari geus acak-acakan nu paehna opat anu rumah sakitna Ambalaya kedutaan Amerika di Libya dibom make roket emang kumaha gitu. Tah ieu kuari keur ka Indonesia keur ngome janggot SBY tenang ye aduh ampun Masya Allah karim ayat yang mantak rahimallahu abdan tadabbar hadhil ayat Allah merewelas asih ka jelema anu mikir jeung kana ieu ayat lantaran lamun kurang ditadabur dipikir urang bakal mengarah kana tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mun urang boga anak bejaan sing hadeceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai' besi ka dituna akhadnahum bagtatan sing hadeceng adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat matuh ngeunaheun bae sing hade kata tangga urang anu judi teh sing hade ja ieu mah geus teu bisa teu mempan ku sungut kiai geus teu mempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyiksana cak Gusti Allah sia ku utusan lain ulama-ulama teu mempan ku aingna bae geus teu mempan cak nya mah naon teu lupat ka mana sia ku aing digempakeun deui sia akhadnahum bagtatan naudzubillah min mantak geus bae lah batur mah teu ngadarengikeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu nu bere tanaga tanjirkeun melalui tanaga nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta eta fasilitas pabere Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu dek jaritakeun ahli Allah nu ku urang kuari dek di haulan adalah
Tuan Syah Abdul Qadir Al para habaib nu nanya kenapa sih Pak Kiai maulidan nggak dibesar-besarkan, kok haul Tuan Syekh dibesar-besarkan. Maulidan mah unggal lembur, hayu terus eta ge sarua di dieu maulid di dieu mun dihijikeun gede lantaran merasa memiliki kabeh pada hayang hari haul mah kan aya aturan-aturanana. Jadi ndek baik mangga ngan lepas di aturan bakal moal aya nu daraekeun sebab patalina khusus jeung batin. Hiji nu nyekelan haul mah ulah hayang kampamere na pan hese tah. Pan hese. Ieu mah ongko haul Tuan Syekh ongko nyana. Lumayan cenah sakeuna ieu. Kajian dapur mah. Sia bakal anggeus sakali dua kali moal aya nu nerus moal aya nu hayang-hayang. Antaran eta tah di jero ulah yang bahkan kudu berkorban ti heula mentak loba nu ngayakeun haul hajung geusaan bae kunaon atuh menangna 10 juta nu 5 juta ka kantongnya na pan eta kos kitu pan bolon eta kos kitu teu meunang tah ieu syarat-syaratna loba mentak lamun teu anggeus nyana ijazahna atuh mal beres dan mentak kudu make ijazah maulidan mah bebas-bebas. Nah iya ahli Allah nuku urang nek dirayakeun lamun batur hajat nanggap orkes biasa urang nyumbang abeh kana bareng maksudnya yuk keliningan jaipongan aing ge nyumbang tah 1 juta 2 juta 3 juta maksudnya nyumbang pokona di akhirat mah ge ulah siapa kana neraka aing ge milu atuh peduli pantah. Nah ieu ge urang peduli ahli Allah kurang supaya kabawa ku ahli Allah. Jadi akhiratna ahli-ahli Allah lempang dina cahaya ikhlasna. Nuku Allah engke ditahan ulah waka ka surga. Coba tungguan heula mana nu baheula milu, nu baheula peduli ulah waka ka surga ulah. Tahan cahaya nanggeus ngemprai yauma yas'an nuruhum dina poean nyana leumpang di jero cahaya ilmu jeung ikhlasna maka nyana geus hayang ka surga ditahan ku malaikat ditahan Allah ke tungguan heula cak Allah melalui malaikat beusi aya murid-murid anu baheula milu engke tinggalin waduh nyana nangtung digeupan saya iya aja pendek sono iya nggak pernah ikut ini mah aduh di sono ih cekirnya iya dia milu ngaji meren teh ente ya milu pangtukangan lah di situ nah itu kan ngeri orang di gitu nah iya ke orang dijikeun Imam Ripai, Imam Tijani, Imam Naqsabandi dan lain-lain sebagainya pada ngabogaan bendera. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara digiring jeneng iman ilal jannati ka surga zumara kelompok-kelompok kapilah-kapilah rombongan-rombongan libatkan diri orang dek melalui rombongan mana ajeuna kula mah boga bendera koneng atuh saya siap percaya apa kali ya geus cenah kula percaya di Golkar ayo geus pokona mah babarengan ke leumpangan nya nama ti polese gulimpang wah cenah ge ulah sok kitu endek kitu bae aing endek kitu bae kadele di dunia lagi sing gulimpang kiai nu ka Golkar nggak bener kan ekstrim tambah nah iya urang dek ngarayakeun seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala maka babarengan kulama mentana petakeun ikhlas boga cenah ieu duit sedekah 10.000 teh ikhlas ulah bogana 100.000 ikhlas eta bae
daripada 10.000 teu ikhlas mending nu ikhlas 100. Dibalik tadi teh ngomong dek sababana ge ikhlas boga duit 1 juta ikhlasna 100.000 boga duit 100.000 ikhlasna teh 10.000 boga 10.000 ikhlasna 1.000 boga 1.000 ikhlasna 100 geus bae pokona mah jadi teu kudu peureum teu kudu ikhlasna tah balangkeun beda suarana ge kelecring ditoel ku babaturan pan sia masa sada ikhlas sakitu geus bae geus pokona nu ikhlas bae ulah datang ka mere 100.000 datang ka imah nirisan cak pamece kunaon ka aduh kakak inget bae mere 100.000 can nyorang kakak mah ye mere 100.000 coba aya 7 angin tahu emang iya kakak asana paranas tiris ya sodako 100.000 daripada 100.000 haju paranas tiris mendingan 1.000 baik ikhlas bangun bunga nama ti mantas gaji sodako tadi kakak mah ikhlas bara duit 1.000 paingan itu teh bakal ikhlas ka eta ge kombali meuli rokok cek kadijakeun bae geus meuli rokok aya kombalina geus teh dideuleu-deuleu dikadijakeun duit teh sabaraha duit 10.000 meuli rokokna 5 aleuh 10.000 meulina 5 jadi sabaraha tah sasana eta mah dikadijakeun cek tah paling geus 1.000 2.000 geus loba omong ikhlas penting di aku bae ku Tuhan Yuseh kayak cek Tuhan saya teh ieu saya ya abdi nu sidok teh sedes baruit 2.000 belah ditu kecak Tuhan saya teh kieu kue kuari mah make bendera anu 10.000 nu 100.000 belah dieu nu 50 belah dieu anu 10.000 belah dieu nu 1.000 mah geus di mana bae nyana lah geus di mana bae ya Allah ya Rabbi Karim komo tamanu segala geus ngondisikeun hewan dan lain alhamdulillah unggal tahun aya nu geus peduli kitu ya sapi ya munding dan lain sebagainya kitu nah ye keur carita penerus penegak Allah subhanahu wa ta'ala terus eta kakuari negakeun agama lamun teu ikhlas acak-acakan bae engkena beda ngomongna guru aya ikhlasan haram cak kajen kukuman haram cak ari haram beudang saminggu dibere eta teh haram budak haram dibere di budak eta haram sebenarnya mah dibere di lah tah terserah sararia eta mah terserah tah atulah aya keteranganna ieu eta kiai lamun geus kos kitu tah berarti itu mimiten budak kredit teh haram aya bae budak kredit teh lah pertimbangkeun deh heula berkati lo lah tu aya ieu keteranganna milu kanu ngameunangkeun bae si ulah hararese kiai ai keur ieu haram ai kuari kitu kalau ngomong tadi beres sekupi tah ku sorum oh paingan azana ieu mah kieu mah lamun dibere apansa meureun dakwah kitulah kira-kira jadiana ngahayu-hayu tah eta kiai oplo eta kos teu kiai teu boga ikhlas mantak ge teger jelema nu boga ikhlas mah teger terus di dunia ieu anu teger gembangkeun agama nu boga ikhlas asal teu boga ikhlas peleh tayelah ahli ikhlas disebut para wali-wali Allah terus datang ka kuari terus hajudek durunkeun ilmu kawalian atuh siapeun jasa guruna baik nu geus maot maupun nu harirup keneh ilmu teh dek dibikeun ngan saha nu kuatna ieu saha
anu siap masyarakat siap ngabedakeun kahirupan nu biasana penting teh hees ieu mah supaya hudang ulah kitu bae lah siap tanti teh batur bakerek nya nama nonton bola hudang we siap teh mah kiai jajar kiai teh kudu dibejaan tangkorak sia meureunana pugu eta ngundang tsunami ieu mah siap batur kerek nya nama hudang tafakur ka Gusti siap kitu eulah siap henteu batur mah gagayaan nya nama cumplang campling lain teh kabel memehna ieu memeh usul ilallah jadi kudu dirobah watakna ieu mata hayang ngeuleuh nu indah-indah tutup ulah ceuli hayang ngadenge nu merdu-merdu ulah mata hayang nahes bae oper urang tadina ieu sungut teh daek babacaan dibere babacaan bae ieu dirobah nu tadina nyana teh embung jasa kahujanan antep awak supaya kahujanan kok bisa gitu sih dirobah moal jadi khoriqun lil adat mun nyana henteu ngakhoriq-khoriq ke dirina ngarobah perwatakan nah ieu watak urang teh hayang sebeuh bae robah ku urang supaya lapar bae eta doang teh deuk siap tante kikituana mun urang kawin mah dititah bae sanajan deuk mengarah kawalian ge kawin mah dititah bae ngan urang teh lamun kawin mah ulah kanu bogoh tuh pan sia embung kan embung bogoh jasa ka ieu ngan kulantaran ieu mah bogoh mah watak tama birayu watak ieu mah aya awewe hiji umurna geus 45 tahun encan kawin nah iya parawan namangan geus 45 tahun berarti kan aya kekurangan di dirina mungkin hideung mungkin pengek mungkin bae jebleh mungkin dan lain kemungkinan tanda ka Allah mah ieu aya nu geulis jasa ieu nu jore jasa pan watak urang mah hayang ka nu geulis milih nu jore tuh kan sia mah embung lain mah sakeun kajenting teh jadi wali aing kajenting teh jadi wali kajenting kunaon atuh ampere teu naik cenah kos kitu siapa mikiran ampere bae aduh Masya Allah tak eta hese tak kos kitu hese nah ieu cacarakan jadi wali teh ulah nurutin perwatakan kan hese tak kos kitu jam hiji keur meujeuh ngeunah watak urang ngeunah jasa hes udah nu mata kudu aya pembimbing khusus bila perlu nyana di hadapan guru jam hiji udang sia mandi aduh cenah tundu manis ya mandi man salat dipaksa dicarekan entek cituan si Abdul Qadir sapoe bae milu jeung kula atawa saminggu hayu lain titah dahar milu sapoe teh dek dibere jangan jeung dek ditembongkeun cara-cara ka Allah ye sia ieu ka Allah mah kieu ye jadi nyontoan nya deuk ka Allah nah ieu babacana ieu carana ieu kieu diukna kieu nantungna kieu dan lain sebagainya ayo coba praktekeun bener engke ge lain deui ketika orang zikir tegep sukuna nu kenca ka jero nu katuhu kaluar rada diasupkeun ka jero tindihan saeutik ulah robah leungeunna di luhur di dieu aya dua rupa aya anu ongkos tahiyat akhir diuk teh aya anu kos sila ti Kangjeng Nabi ngan qadiriyah mah milih sila sok geura sila peureum seakan-akan ulah neuleuh dunia pereumkeun geura peureum ieu berarti pereumkeun mata hate kana dunia pencerongkeun ka Gusti Allah sok geura mulaian zikir sesuai jeung aturan napasna kakarak geus sahiji dua grebeg naon tah ulah beunta ulah moal aing moal beunta besi pocong tungtung nama beunta henteu babacaan teu
diatur cara oh lantaran kieu ketika orang salat ya thariqah ya Allahu akbar mulai tahareudang tah di thariqah mah hareudang teh watek sebab kahayang nafsu sebab si kahayang nafsu sia mah tiis geus dicoba ku Allah dihareudangkeun tegerkeun eta hareudang mah ieu adalah watek sia nafsu nu bertentangan jeung watek ketika dibere hareudang nafsu sia teh hayangna tiis eta mah biasa tahan dika Allah keun Gusti ja abdi nu Allah panas ge ti Allah hareudang ge ti Gusti lah dek dika Allah keun bae keur ngaji mah bener coba sia salat hareudang geus bae ieu si make bajuna cek ana kandal deui nya kaos rin sahabak lah eta dibere ta cara-cara Allahu akbar tengah penting ulah aya kipas ulah aya na ulah make salat urang mah panas tel khusus henteu kipas ngagelenggeng bae eta lain kitu tafakuran ka Gusti berarti watek abdi teh hayang tiis dilawan ku urang syaratna ulah robah awak teh mun nangtung ulah aya robah saeutik-eutik aja dilawan ku urang panas teh hareudang dilawan watek teh mah hayang ke sarakaat 2 rakaat tah urang takbir dirubah ku Allah tiris model eta model bos gitu teh dibere tiris jipan jadi tiris sih nah tiris teh age aya katirisan teuing mah ieu watek hayang panas nah kumaha ieu carana supaya hayang panas ulah make simbut ulah make jas tiris ti Gusti Allah watek urang embung kada tiris hayangna sedeng da kitulah perwatakan orang engke kebal-kebal eueuh tiris tenang tentram bakalna asa di mana urang ku ngeunah-ngeunah teuing kos kitulah tang ngalawan eta tah ketika panas ulah make kipas ulah make AC lawan ieu mah watak urang ngalawan ketika urang lapar hayang dah watak mah kos kitu ulah siap bros laparkeun meunang bae 2 poe siap kuburan iya tata kurang dahar kudu nginum kuna ukuran bae ukuran jam ibadah eta thariqah teh kos kitu lain sakadar zikir diikhlaskeun ka Gusti Allah praktek-praktek eta lah nu hese ketika urang lempang neuleun nu geulis kan ari geus ditapakuran mah ku urang hei mata sia resep ka nu geulis kan watak eta satungtung watak sia dihayukeun moal luhur sia malengos urang neuleun nu jore urang gencepian kana hei watak eta goblok sia deureun nu jore tadi nu geulis aya resep kuari nu jore aya bendu eta watak urang istighfaran astagfirullah Gusti ampura mata abdi encan kuat abdi ngalawan watak mata ketika neuleun nu geulis ngarenghap ranjug hayang nanyakeun nomor HP-na ketika nu jore ngarenghap ranjug embung jasa dibere nomor HP na ge jangaon watak ketika terus bae diisi pada itu makhluk Allah ieu makhluk Allah Gusti ieu teh nan Gusti aya hikmahan jeung aya rahasiaan Gusti abdina bae ieu teh anu menanggapi jeung nu neuleun encan bisa bere abdi kakuatan Gusti engke ge sarua bae neuleun nu geulis neuleun nu jore geulis jeung jorena nu dideuleu adalah pada makhluk Allah pada endeka Allah beda geus teh eta thariqah teh lain zikirna hese teh kikituanana boh zikirna mah teu babari illallah cawamun sagede ge illallah eta guru tarakat tolol teh mah kitu ngariung bae asal dinusugi angel la ilaha illallah dinususah bae ngan 10 itu mana yang digantung nama kiai kos gitu mah eta beta hese teh kos gitu Masya Allah supaya akur bae ka Allah ikhlas nah ieu neangan nu ikhlas nu hese
torekat ngaguru torekat sih saminggu tamat heran ini beres ya beres ya nah iya kuari ente geus datang ka Daulah Sugro nah iya kuari geus datang ka Kubra saminggu tamat aya nu ngapingna sah jalai gitu toriko mati bae lagi ye jadi ulah waka ditaekeun ja ieu mah lain ngaji cara amil jurumiyah lain ngaji teh ieu mah ngaji rasa jadi tingkah supaya karasa mun maca sholawat supaya karasa seakan-akan kangjeng aya di hate mun urang zikir ngaji rasa supaya karasa Allah aya di hate jadi supaya ngeunah entah aya babacaan ngeunaheun mun maca Quran ngeunah karasana maca sholawat ngeunah salat nu mantak salat de Allahu akbar nyanda bangun eueuh kacape atuh ngeunah urang mah 2 rakaat 3 rakaat 4 rakaat aja bae nyang hunjar kieu aja olahraga bae di masjid ke salat teh deuk salat kayak kikieuan heula Allahu akbar beres aja bae ngedeng di Mekah eta kos dari itu lain hayu salat ganjaranana 100.000 Masya Allah lain lobakeun salat henteu Pak pura-pura zikir jeung tunggu batur adzan hudang nya henteu ku husu-husuna orenganan bola mun ditandean mah saember mangacai aya ku ada kejelumana di dieu nah ieu cerita para ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala engke kumaha tah ku tajem-tajemna pemikiranana akalna henteu dicampuran ku makhluk jeung dunya caan diberelah ku Allah masyiah nyaho kana hakikatna sehingga aya nu henteu dibere aya nu dibere tah kumaha Allah bae merena aya anu lempang ka Mekah salengka 2 lengka dan lain sebagainya aya anu neuleuh kana hakikat dibere informasinya ngan teu meunang ngabejakeun anu iza qalat hazami fasaddiquha fa inna ma qalat hazami di mana Nyi Hazami ngomong dina Alfiyah benerkeun lantaran anaon nu diomongkeunana bener bae saminggu ka hareup diomongkeun bener sabulan ka hareup diomongkeun bener satahun ka hareup Nyi Hazami mah mun ngomong bener bae eta seorang waliyatullah awewe aya baheula ngaranna Nyi Hazami asalnya ngomong benerkeun mantak Imam Sibawe dijuluki Nyi Hazami sebab naon nu diucapkeun ku nyana cak nyana meunang-meunangkeun bae geus Imam Sibawe mantak jejegut ahli nahu adalah Imam Sibawe disarwakeunana jeung Nyi Hazami seorang waliyatullah idza qalat Hazami fasaddiquha nah eta jelema nyawa nah ieu ge komo Tuan Syekh Abdul Qadir komo Imam Abu Hasan Asyadzili dan imam-imam nulai urang nyaritakeun boro-boro Tuan Syekh Abdul Qadir cerita Ki Umar Rancalang bae geus pohara carita Syekh Asnawi geus luar biasa geus komo Syekh Mansur mah lain lalagaan geus sakecap nyata jasa kunaon eta bersih mata hatena nah ieu ge aya zakara ba'dul arifin min ahli al-kasfi wa tamkin annahu yanzalu fi sanatin 300 alfi baliyah wa 20 alfan minal baliyat ba'dul arifin yakni sebahagian ahli ma'rifat wali berarti min ahli al-kasfi wa tamkin nyana nyaritakeun diturunkeun unggal tahun dina poe Rebo akhir disebut Rebo Wakasan 320.000 panyakit 320.000 panyakit diturunkeun malam Rebo wa kullu dzalik fil yaumil arbi'al akhir min syahr Safar nah Rebo nu bakal datang Rebo akhir bulan Safar disebut Rebo Wakasan hari Minggu Senin Salasa Rebo ngahenen karasa jero siapa sok aju ka mana bae aduh eta ge beunang dikolot ai utang hitung teh pan Senin Salasa Rebo kolot eta bisaan bae ngahenen karasa jero hih sok aya tungtungan kitu
terus beka dia bukan diturunkan aja nu kitu ijazahna baheula fayaqulu dzalikal yaum ashaba ayam sanah maka di poe rebo eta pang berat-beratna poe dina satahun guys didinya aya penangkalna menang ti Allah kumaha carana salat 4 rakaat yaqra'u fi kulli rakatin minha ba'dal fatihah surah inna a'tayna 17 marrah rakaat awal inna a'tayna 17 rakaat kedua al-ikhlas khamsa marrat rakaat katilu dan selanjutnya ngan mun aya nu ngajak di perumahan di masjid di mushola di sekitar urang ulah milu bid'ah kok bid'ah sih kiai ngabejakeun jelema-jelema nu khusus lah nu salatna urang mah ulah geus ngeunaheun ku urang mah ulah salat ngeunaheun besok maksa bisa henteu tungtung nama lain katangkal eta teh panyakit entahan nya mangondang panyakit ulah geus usus aja jelema khusus ulah urang kecuali anu mampu nya geus nyaho eta menyanggakeun sadaya-daya ngan urang mah tetep ulah milu besi aya ajakan-ajakan ti masjid ti lembur mana ti perumahan mana musa ulah milu jeung eta jelema da ge salat teh sorangan bae teu kudu teh mah ahli ikhlas nu salatna geun aya doana Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya azizul zallat li izzatika jami'a khalqika ikfini min jami'a khalqika ya musinu ya mujammilu ya mufassilu ya munimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bi sayyidil hasan wa akhi wa abihi wajudud dan terus selanjutnya nyana maka pemikir jam kabehan geus nyana bae nu salat bawa urang mah tarima beres geus ka dituna mere kadu bae ka nyana waduh disogok keneh bae burung guys ulah jadat aya geuna naon mental lain jang nyana jang umat kabehan upaya saralamet dan lain sebagainya dengan tanda engke tanda nyana nyieun salalim teh salamun nu aya dina Al-Qur'anul Karim salamun qaulan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ilyasin salamun hiya hatta matla'il fajr salamun bima sabartum fa ni'ma uqbadar salalim disebutna dijieun disesuaikeun jeung rebo eta tahun eta nah make azimah geus ditulis di piring atawa di kertas balang-balangkeun caina ka sumur ka mamana memehna naon nginum cai eta heula disebut tolak bala. Nah, tolak bala baheula mah tolak bala teh di samping cai make dupi teh dijieun tina daun awi. Juruna engke aya 5 atawa 4 disebut dupi bisa anta wali baheula mah ngaranna dupi al-balad disingkat dupi jadi lain empat tapi ngaranna dupi nah ulah gede-gede sok pada kieu bae ngadaharna eta moal nyeri beuteung mun ngadaharna segede lantaran ngaran nyeun dupi mah hese nyeun kupat bae kupat make sayur biasa nu ngeuna endogan hese eti itu bisa eta wali badi ngaranna dupi masyaallah mundet nginumna urang lamun bisa Allahumma kshif anna wasif annal balaa wal waba wat ta'un wal fitan wal mihan wal humum wal gumum wal kurub wal ahzan wasyadaid wasyarrul a'da ma la yakshifu bismillahirrahmanirrahim oh cenah kiai panjang amat eta doana bismillah bae emang sia mah teu bicus jeung embung sia banggeus geus didoaan ku kiaina nah eta mah tinggal urang nginumna bismillahirrahmanirrahim keur nginumna ulah napas mun keur nginum urang misalna nginum ye aju napas ulah naon sebabna sebab saliru jeung kebo dia aya ge nu keur nginum napas mah kebo jadi lamun urang nginum aju napas eta teh kebo dongkol berarti ya
Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rebo isuk ngarana rebo wakasan. Mun aya nu nyieun di tiap-tiap lembur ulah waka ngadarna naon jeung ulah waka berangkat ka mana diawali ku nginum eta heula. Etalah hasil meunang ti ahlil kasfi wa tamkin, para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Cenah aing teu percaya masalah. Itu percaya. Geus datang ka mana kepercayaan orang makin dekat ke Allah, makin dekat makin percaya gerage. Deket rasa hayang deket ke Allah, ka ieu ka guru kege karasana lain deui. Guru ieu bahasana jangan jauhan ka Allah. Guru ieu mah bener ada ngadeketkeun, guru ieu mah lain deui. Hiji-hijina guru kumaha hatena. Sebab di jero hate eta adalah ilmu teh lamun bersih dituangkeunna bersih. Sakumaha cai nu aya di botol lamun bersih cai herang ngurucurna herang. Di jero botol ternyata ieu teh aya kopian dikulucurkeun aya kopi. Ieu teh aya teh dikucurkeun aya tehan. Ternyata di jerona aya racunan jadi racun. Ilmu ge sarua, ilmu na akur bae ngan ieu kacampuran apa henteu. Ketika dikaluarkeun turulung, waduh, ieu mah bau kredit ilmu ieu. Karasa ku urang, aya kredit asana ieu. Karasa ku muridna karasa. Diturunkeun deui ka set, weh, aya bendera konengan. Karasa tak urang nu ngadengekeun ge, waduh, ieu ilmu campur bendera koneng ieu ilmu. Aya karasa kajen kuku wage antara nu bening murni jeung nu aya muatan eta bakal karasa. Percis botol anu dicicikeun kumaha caina di jero bakal kadeureut urang wani. Ketika dituruhkeun, wih herang amat ieu mah malah kadenge zam-zam perebut urang. Lak. Nginah luar biasa. Ketika kadeuleuk urang, heuy aya racunan tah mah budak. Embung urang teh dipaksa ge embung. Iyalah ilmu nu dituruhkeun melalui lisan nu aya di jero hate. Kumaha kacampuran di jero hate. Ketika kacampuran ku bendera koneng karasa aya konengan dak karasa aya kreditanan tama karasa ka aing ge asana nyulusup ke jero hate. Emang urang akur jeung aing. Dan lain-lain sebagainya. Tuh, itulah ilmu eta adalah cai. Nu mantak urang sok ngabahasakeun panyiramkeun coba lembur ieu. Kan bahasana kitu siraman. Siraman pan cai. Begitu disiram orang racun. Aduh, barang datang kiai eta, urang lembur dieu kurang karacunan kabeh. Kunaon? Tuh racun bendera koneng gitu mah. Salah ngondang. Masya Allah, nu di ditu waduh karacunan bendera hejo di ditu. Nu di ditu sarua, ieu hese tah hayang nu murni jasa. Supaya tarari tatangkalan jararadi nyembrung, Masya Allah. Mentak panyiramkeun si hade beta besi racunan. Nah jadi rebo isuk, rebo wekasan, ulah waka ka mamana, ulah waka ngadarna naon nginum cair. Di unggal lembur nyararieun kiai-kiaina silahkeun terus ke embergeun terus pikeun ka masyarakat sak gelasna 5.000. Wah aya racunan ieu kajian kumaha ge. Ieu kiai aya racunan ieu. Lamun aya make kos kituan ulah diinum. Geus bae diinum racun ya. Racun. Ikhlas. Itulah. Wa tasbutul qasama jeung tetep sumpahan hartina laksanakeun persumpahan bil qatli dina soal pembunuhan bimahalil lausin nu aya dina tempat laos artina di hiji tempat anu aya laos naon laos teh wa huwa qarinatun lisidqil mudai hiji tanda untuk menguatkan yakni qarina pikeun ngabenerkeun mudai kan kieu lamun aya seseorang terbunuh kemudian kanyawan pembunuhna gampang tinggal diteangan bae tah
teangan lompat ke mana ge teangan gampang polisi neangan melacakna mudah. Nah kuarina terjadilah pembunuhan ieu teu kanyahoan saha nu ngabunuhna tah eta kan kudu diteangan kanyahoanana ieu di mana terjadina ternyata terjadina teh ieu teh mungkin bae di lapangan mungkin bae di pengkolan mungkin bae di kampung mungkin bae di gedung mungkin bae di jalan cai mungkin di jalan kereta eta kan aya tanda-tanda celidik melalui korena saha ieu nu terbunuh bakar urang mana ieu bakar urang Cikupa ieu pembunuhanana di mana ieu terjadina ternyata terjadina di Balaraja bakarna urang Cikupa terjadi di Balaraja maka selidik laku polisi pembunuhna kan teu kajawan aya naon antara Cikupa jeung Balaraja terhadap bakar selidik apa punya teman teu di Balaraja sanggeusna boga batur apa boga musuh teu di Balaraja tuh kan apa boga nyana teh kitu perusahaan teu di Balaraja apakah manehanana boga kabogoh anyar teu di Balaraja eta kah selidik eta laos gara data mulai ayo coba selidik barang diselidik kanyahoan ternyata orang saya orang bakar teh ya boga musuh orang Balaraja beki mengarah ya Allah ieu di kitab geus dijelaskeun percis kos polisi bae mah ngebatak ieu mah urang bisa jadi boga ilmu jiwa kabeh ieu ilmu kejiwaan ngaranna nah bakar terjadi pembunuhan dibakar orang Cikupa terjadi di Balaraja ternyata emang Ki Bakar teh boga musuh orang Balaraja Khalid ngaranna coba Ki Khalid aya di Balaraja ternyata beuki mengarah tanyakeun ka babaturan Khalid telah berapa lama Khalid menghilang komo lamun kieu mah kemarin mah Pak ada tapi hari ini enggak ada geus mulai mengarah lawas ngaran Masya Allah datang ke kos gitu tah dibejakeun madak carita teu kanyahoan ti dituna lantaran di kitab dia geus dipuat nu matak urang teh melalui korena nyaho si A bogoheun ka aing gajen kumaha si B teu bogoheun ka aing melalui korena urang kan kelempang aya awewe dijauh keneh nyana geus mencerong we kan ka urang ajunyana merah senyum wih senyum mematikan Insya Allah luar biasa senyum racun ya kan datang ke orang ka imah teh ngahuleng bae aduh aing mabok senyum budak eta tanda berarti perempuan itu udah enggak jauh bogoheun ka aing bebeja orang ka babaturan si anu bogoheun sia sok pede atuh aing nyebutkeun bogoh teh aya tanda-tanda emang kumaha kitu tanda-tanda ti jauh kene nyana neuleukeun aju neuleukeun aja senyum katipu sia cek babatur emang nyana mah eueus sia geus senyum bae oh emang kitu atuh sia mah katipu dasar aja pengen ditanya naon orenganan tah mah kudu dibawa ka grogol tuh giliran edan diajak senyum punya nah iya mantep waras ya waras ternyata ja benernya oke sekali dia coba sekali dia liwat ke dinya malah bangunnya nate ya mapag bung mengarah jasa tamat mengarah guys tamat geus ulah asa-asa deui geus kajen kuku mah dia bogoh 150% leuwih 50 tamu persen lagi wah orang liwat begitu liwat nyana tata dina neuleuh ka urang tungkul saenggeus tungkul ngabalieur ulah waka ditanya eta ngabalieur bermakna eta maknana makna teu bogoh eta isuk urang liwat deui geus dukangan ti heula bae katilu kali ku urang ditanya neng sedang apa geus coba maning bawa ka Cisoka bae geus puter tasbih kajian kukumaha geus ya Cisoka teh bagianana teman kajian kukumaha ge make ini roa itu ada asaroko kaba eta ngaranna korena tanda ieu
keur carita soal trisno ieu mah ye. Soal leup-leupan ieu mah. Eta kan lain. Nah ieu geus sarua polisi lebih jeli laos cara istilah fikih. Nah terjadi di Belaraja. Tanyakeun geus aya horeng boga musuh. Nah nanyakeun saha musuhnya na Khalid. Aya kamari mah leuwih mengarah. Tanyakeun ku ari ka pamajikanna, ibu istrinya Khalid ya? Iya. Pak Khalidnya kemana? Nggak ada Pak, udah lama dia mah. Katanya kemarin ada, kemarin juga sebentar Pak, terus kemana lagi kali. Ini bagaimana sih Khalid kerjanya apa Pak? Dia mah Pak lah nggak karu-karuan Pak. Enggak, ini kerja sehari-harinya apa? Nggak tahu saya juga. Kadang-kadang bawa motor ke sini, terus motornya nggak ada. Udah banyak yang nyariin ke suami saya mah. Katanya pemalingan motor katanya. Lu ngomong yang bener atuh. Jangan pemalingan atuh, kalau Melayu mah dia suka curi motor. Iya lupa saya, namanya juga orang Belaraja apalah, maaf Pak. Iya tuh, kalau sudah tuh lu ngomong. Atau bapaknya kan mengajarkan ngomong bahasa Indonesia aja. Atau saya juga ikutin bapak ganteng deh. Ya aju bae cek polisi, nomor HP berapa? Lain ka Khalid mengkol goblok tak polisi. Iya cek polisi teh sambil menyelam minum air lah. Tolol polisi di akhir zaman mah goblok. Masalah cat selesai jeung masalah deui kan eta. Aduh, eta mah di ditu di Lampung. Nah, ieu kan geus mengarah ya, berarti kejahatanana ieu geus aya mengarah ya. Oh, berarti suami ibu banyak yang cari katanya pencuri motor, kata orang, saya tidak tahu. Sebab udah beberapa hari ini ada yang kesini nanyain suami saya, katanya hilang motor, katanya sama suami saya. Terus suami ibu kalau ditangkap udah sebodoh lah, mau dimatiin juga nggak apa-apa. Emang kenapa? Nggak bener suami saya mah. Nah, geus mulai ta. Istri dah baik geus ngomong kos gitu. Jual bae anaknya ini siapa? Ini anak Pak Khalid. Bapak di mana? Bapak saya mah biar ku galedeg aja Pak. Geus arah ya, itu bener berarti. Tinggal diteangan kan Khalid. Teangan heula ye. Nah, ieu ketika Khalid tertangkap, nah, ieu perlu persumpahan. Iyalah, karena saksi teu aya, pelakuna diperkirakeun ieu aya zon-zon, aya sangka-sangka kuat lantaran hiji antara Bakar jeung Khalid aya pesetruan, dua dari teman-temannya, ketiga dari istri, opat tina anak. Nah ieu kajen kuku mage perlu sumpah nu kos kitu mah watas butul qasam. Waduh, mantap geus teu kudu sarakola polisi ngaji. Jadi yung polisi ngan henteu boga balok doang, ya berelah kurang balok kalapa lah di dia. Tes betul kosama, tetaplah urusan persumpahan fil qatli di dalam soal pembunuhan bimahali laosin ya'ne wa huwa qarinatun lisidqil mudai. Laos eta adalah hiji korena pikeun ngabenerkeun mudai bi anu wujida qatilun bimailatin secara kapangi ki Bakar anu terbunuh di hiji tempat di Belaraja misalna au qaryatin sagiratin liadai atawa di kampung nu leutik nu aya permusuhan terhadap Ki Bakar, maka didinya kudu diteangan. Nah engke terjadilah berjalanlah dengan persumpahan. Masya Allah.